Atuh, Sakman, buka eta kopi hidung. Lain lah. Dituntun heulanya. Ari rukun Islam eta aya 10. Waduh, Ustaz dosa. Bos, tongtongnya bos. Ulah poho di subrek, like, komen, dan share. Oke, jangan lupa di subscribe dulu, klik loncengnya. Dan, lamun bajing maneh mah. Ih, saha deui nu ngalamun? Leta naon ngalamun bae? Ih, ugo aing lah lulus. Nah lulus bela lulus. Nyaho, anu mah kitunya. Wih, mantep hati cuaca poe ieu. Edas, adem nyoba angin. Ceng. Panggilkeun kopi aka geura. Kopi naon? Kopi hidung. Ujung aku kopi hidung mah. Ayeuna kopi naon ge? Kopi kupu-kupu doang. Atuh, Sakman, buka eta kopi hidung. Lain lah. Oh geus lah, kumaha ceng bae. Yang penting mah kopi hidung. Kumaha tujuankeun? Wih, mantep karena bari ngopi mah. Komo cuaca keur loba angin. Pasal mau kopi na hidung ge. Seger meureun sigana. Aska, emang hayang sampurna dia. Dina hirup aing. Noneng sempurna. Oh. Woi, Ipai, jelema mah. Oh, nu sempurna jing. Cek saha? Nangga anu sampurna. Atuh sampurna mah. Bloko doang. Jelema mah Allah. Nu sampurna. Ih, maneh mah jing. Atuh iya. Emang benar. Kaya kopina. Kemana ceng? Mulailah. Awas bakal jauh ulina. Oh. Mantap karak. Mantap karak dari barengan isi hidung mah. Kak, indung usaki bodo-bodona anak hayang ngaji ge. Kukolotna dititahan sakola bae nya. Sajing. Atuh aya bae meureun jajaman mah kuari mah kitu. Oh emang nage jamana kuari mah geus lain. Kuari mah pan daripada ngaji mending sekolah. Terus deui ari biaya sekolah kabiayaan ari biayaan anak hayang masantren teu kabiayaan. Kan aneh. Hah, kumaha buat umat? Sepai, ari beda pangkat mah. Oh, emang nage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pan bengong. Hoi. Dar. Astagfirullahaladzim. Unaon ngalamun besakna? Ente kak, nuti mana gitu kak? Kenalin, saya nuti ujung kulon. Oh, ci ujung Rangkas. Wah, lain ci ujung Rangkas. Di mana? Ci ujung kulon, tempat pemandian. Ah, pai, maneh kan tilok mandi. Bening, ilu bae tah. Jeung ieu ka ditu. Ih, asal bae maneh. Ulah ganeng. Ayo mendingan urang ngaji. Ngaji? Wih, tengah wanci amat. Ayo. Mah, waktuna ulin. Atau ngaji heula Kang, gampang ulin. Aku sih ayo Aska. Iya amat nasib tuh
boga motor mah. Kamu mana tuh bisa? Jual motor murah di luar langit. Tetap ngaji, orang baca bismillah heula bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak, arek nanya yo. Rukun Islam asa sabaraha? Aya 5. Wih, 5? Mohon Pak Ustad. Waduh, belum S10. Wah, loba amat S10. Hajing loba amat. Anjir hiji-hiji nak. Kamu segera bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak dituntun heula nya. Ari rukun Islam eta aya 10. Ari rukun Islam eta aya 10. Hiji. Ketuhanan yang Maha Esa. Banyak itu amat. Gus turutan behula. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Hebat. 4. Ih, nantanya nu kaopat. Ustad kono. Maklum meureun keur poho mah. Oh, geus, tambah jeung PRB lah. Pohon. Sakman. Larang gitu. Loncat aja yang 5. 5. Ekonomi mahal. Waduh, Ustad